Teh kabayak aing mah reungit pulang nyucu mang ucup teh langsung kita. Salah cocok dicocok dah jalan geus nyocok. Henteu nu udah bedana reungitna. Ieu lamun ayeuna zaman ayeuna hese batrawai aing teh kamar teh nginum baygon mun kala jadi liur. Pai. Sarua dicocok tengah golepak Kan aingna. Tuh. Kami petako. Hari dinya. Weh. Saya kursi tukang bikin. Alah nyeri. Dum 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 berang maju ka lohor si lohor maju ka mana kunaon sia teh menikot teh hayu menikot jero-jero teuing Salah lagu keur matunuh ya teh. Peuting maju ka subuh ngarona mah di mana-mana gitu. oh benar. Ya aku tunuh-tunuh teuing. Jadi mun tunuh kita aing sok jadi hayang jadi 9 naga anjing. jis wah yang dicokot tina bola-bola naga atau berenang Maksudna teh jadi kan anu teu ngarona teh bisa mayar. Bisa mayar. lain orang mah teh mana teh asa teh reading peringkat Naon? Aya saeutik. aya nu ngadungkuk belah gitu Gitu. Hayangna mun jadi 9 naga mah setengah tahunan aing bayar tah gitu. Bayar Para 4 juta, moal 250.000 oh si aing mah. Rona teh Batur mah 250.000 aing mah sapara 4 juta. Batur mah 500.000 aing mah setengah juta tah sekali bayar. oh nyis Aman. loba duit tuh dinya batu Aduh, benar. Batur mah sapara 4 juta aing mah. Salah. 250.000 aing mah lain sapara itu 4 juta. dimensi itu aya di dia euy Nyaho aing mah ieu mah aya tujuan ieu mah. naon Maka ngahasut ka urang duaan. jis Ngajak demo geran. Lain. Kampanye sekaliwat. Mah. Tukang catur kieu mah. Ya, itu mah. Si, tukang politik catur. warung teh geuning politik di warung. Bapak Utut Adianto main catur mah. bener Utut. Anu ngelekeun Deddy Corbuzier gara-gara dipelong we barona kieu. Apalah aing Utut Adiakso. Sok aneh. Si mah ngomongkeun Utut teh nyamuk, ngomongkeun Liverpool teh nyamuk aing ngobrolna. Ngaronda nu rame. utut mah apa lain oge Lain. Lamun ngaronda duaan ngobrolkeun naon? Buah jenen. Keh lah apa. Aya seorang ngebledagnya san efek cek aing oge ieu pos rona pindahkeun tong harapan tanggal caringin kada tanggal 8 harapan bener. Tapi aing nanya lah ieu. Puas aing. Ieu sebenarnya ieu teh ka Mang Andi teh naonna? Anjing. Nah, Mang Andi. Lebih tetep aku ka aing. Euy, ulah deket bintang tamu aing mah itu. Aduh, saya teh presiden lah aku didinya. Kang Sulaiman kumaha da mah Alhamdulillah. di Temala saha we sebut ngaranna Temala Hari mujizat Nabi Sulaiman teh naon? Bisa ngomong jeung sireum. Tah, berarti marane sireumna ieu. asikoli aja lagu asikoli Asikoli Ieu Mama sa teh? Mama sa? Mama Gufron Mama Gufron. Kang srek adan subuh ye keur tahrim we. Allah. Allahu Akbar. ayo balik atuh Kieu Tah kan kemarin teh urang teh sempat ngomongkeun aya jelema disamper kalah karek mayar wae. oh Iya pelakuna. heeh nya. Batur aing mah moal kokol. Aing nu kitu bisa ditakolan namun muriling da moal. Bisa. heuh kalau mana kamari ngageurekeun urang Bisa. nah cenah mawa naon teh gitar Coba. itu leuwih teh asup akal anjing bawa laptop Urang mah bari gawe. bari gawe Cek ini kan trading. Di trading. Udah mau muka WA. Gampang rusak nih mah. Mana dibocorkeun ya? Dibocorkeun aing mah. apa trading bisa dina WA malah Trading. Telegram. Aing lieur ieu nu di tengah demi Allah. Ka dieu mah hah? Jadi naon urang teh padahal mah nya.
Kumaha ieu aya angin naon anu nyanak pangersa dugikeun ka sumping ka ieu pos ronda. Jadi kasindir urang teh kamari. Geus. Nah, Dia usaha. obrolkeun tara ngaronda. Nyawa transfer. Tah ayeuna mah urang ngilu ngaronda. Rek ngajelaskeun kunaon urang tara ngaronda. Jeung kunaon urang ayeuna ngaronda. Oke. Pertanyaan kahiji. Masih rek ngahasut cek aing. Naha tara ngaronda. Da bisa transfer. Sibuk. Orang mah leuwih perhatian kanu kesehatan. Jadi kan lamun begadang teh sehat. Cek Bang Roma ge. Sieun kata Rajang penyawat aneh. Tapi kan boleh saja begadang kalau ada perlunya. Iya, tapi da teu perlu urang. Iya jiga. Makola sebatkeun Makola teh naon? Nya ka makola Haji Roma Irama begadang kitu ulah. Saur harus ulah jangan. Oh iya, mohon. Naon. Makola. Ka makola. Naon ka makola teh? Eta nu di botolan. Oh, berarti bisa atuh ka Sprite meureun. Aya gitu mah. Ya tamu ka Sprite mah kanggo ngecor, Bos. Oh ya. Split eta mah batu split. Lain sprit. Oh lain. Ari ka Padahal orang Sunda. Ka Fanta naon ka Fanta sok aing. Da lamun Sunda mah kana Fanto eta teh. Ya, kartu numanya. Naon we? Salah, mata kalau wayah kieu ngarona teh keur berang-berang. Berang-berang. Ai mau maju ka subuh. Cek aing bakal opening teh eta di menit 5.3. Oh bener. Opening heula marane. Alah, wilujeng sumping deui di Capruk Suna Podcast. Dina episode nu kasekian-sekian sapertos biasa urang nganuhunkeun heula kanu tos hadir dina ieu patempatan aya ti palih handapkeun Kiara eta aya Mama Gupron. Kali disarwakeun. Atuh ti palihan Ibrahim Aji aya Satepan Nur sareng Kopi Jaya. Mohon. Oke. Palihan Ranca Bango aya entitas. Mohon ti palihan mana eta teh Ayo kota Bogor. Oh Bogornya. Bogor. Kota ieu malah lawan. Mana? Depok, lain Bogor. Atuh Baba gabut. awal eta Covid baheula di Depok. Wah sagala eta mah. Gara-gara aya ting-ting di dinya teh Depok. Aya Semah Depong eta si Bumi Kardusnya. Tah kitu pokona sadaya naon terus ngadukung acara ieu hatur nuhun. Oke bala Capruk nu satia gabung dina nonton. Nya eta. Langsung we. Closing gitu. Sakit wae. Aya hiji anu kudu dilakukeun ayeuna sampai mah urang teruskeun ngobrol. Bener ya kosong. Weh. Tuh ngaliwat tuh. Lamun lapar. Geroan wece anak. Ala gejrot. Jos. Hayang nginum. Geroan wece anak. Hayang kawin. Tewang euy. Ciana. Ciana. Ayo. Hejo ieu mah kiwi, Bos. Kiwi. Nya. Kiwi dah halal ieu mah. Halal. Nya kiwi. Kadang pan urang rek eureun ieu rada kieu di kiwi gitu. Itu rek dibahas tapi Aya mie goreng teu support. Ulu. Aya nu alus teu. Oh berarti orang roti bakar gitu teh. Yang saya. Nabi. Nabi sanes, sanet ieu mah. Oh nya. Aduh. Ieu cenah kot power ge. Ieu itil saya tadi. Ieu ngadat cenah. Kakarekeun aing saumur. Di ladangan ku cenah ngadat bieu mah. Oh cenah. Aduh. Punten kumargi abi mah ti blog komersial tuh, tatakan ge ngangge MacBook. Mana pernah ningali Elon Musk ieu naon ngaranna teh? MacBook-na atanapi iPhone-na dijadikeun tatakan mah can pernah ngalinya. Karunya kita ngahargaan almarhum Steve Jobs abi mah. Diturunkeun deui. Oh bener. Almarhum. Eta atuh kapal dinyakeun eta mah. Nah, urang teh pangmesenkeun euy. Mie goreng. Apaan eta? Oh nya beda. Gagal euy. Abdi nuhun tuh Bos asa ditembak. Cik gitu deh. Abangi. Kala aing ge suping Capruk Suna lain PJ.
Sorry bos. Bawa ke dokter aing. Tah, aing mah euy. Cutinya seminggu. Leuki aya alasan. Leuki aya alasan. Malah kan nyeun drip ke tukang bikin ya. Drip panon bos nya. Tukang bikin teh. Iya kursi itu tukang bikin. Wah. Tuh. Cik nang tunggeula. Kursi produksi tukang bikin yo. Taek dah. Tah, mau ka ciri eta. Tah di dinya. Weh. Tah ya kursi tukang bikin tah. Alah nyeri. Wah. Rek. Geus cicing euy maneh mah euy cicing euy. Haur aing mah euy. Nyaman lo kana mah. Aing mah geus kamari siang ngarusak kursi hiji. Nama cus latip. Anjing parah urang maneh usik-usikan teh. Naon? Jadi kumaha bos tadi teh? Sok mangalajeng Abi kenal. bari tuang nya ieu mah. Sok. Cenah nuhun ieu. Ngomong kenaon tuh tadi teh. Biasa ge iya. Cenah oge. Eta mang anah atuh. Keulai cenah. Aji diangkat ieu mah kabeh sawapeun teh. Kabeh galaukeun atuh. Cing ari tadi teh eta masih ngobrolkeun deui naha bet alasan tara ieu tara naon namanya teh. Allahu Akbar. Sanon imam mawa saos ka dieu. Saosan. Mung nyerbeutkeun mah. Hah? Ya anjir nang tong di luhur atuh. Hayang pin aing mah meja teh. Nget kopi gini kan. Naon cerot. Oh. Gitu. Eta tadi alasanana can di bejer beaskeun eta naha bat mau ngarona naha mung gitu. Gabongan saha panitia. Gaul jeung masyarakat kelas non kelas ai lawan kata komersil non maneh teh imah teh non subsidi. Subsidai. Karena semi payah mayarana. Ulah itu bos. Disulah punten. Jadi urang mah tah lamun sih kan subsidi urang mah leuwih parah bos. Gemel subsidi. Jadi kan sekolah mau ge di surga teh aya nu bener-bener purungni surga tapi aya nu gemel surga. Tapi dangarana ge di surga gemel oge nya urang sarua urang ge gitu gemel komersil urang gemel komersil. Teu kitu ih. Salindir perumahan. Terus dicatatkeun. Terus dicatatkeun mah. Ada tarik teuing untuk ekonomi. Muramis. Kumaha. Jadi pertanyaan lain eta. Jadi anu jadi cukang lantaran teh sebenarnya bongan saha? Hoream. Henteu ieu mah. Tong make bongan saha ieu mah? Hoream nya cek urang mah. Hoream ngajaga keamanan jeung warga-warga sejen atawa pi introvert. Jadi kan berbagi tugas. Bagi tugas. Nu boga waktu meureun ngaronda, nu teu boga waktu transfer. Tak usah babayana mah teu boga duit urang ngaronda. Ternyata eta alasan paingan sieun ngurunyung ka dieu penting ieu anjir. Rame di grup urang rek ngarona cenah tadi. Wah. Kamari malah mah. Bener. Ai sugan teh ieu nya sadar diri si goreng teh emang sadar dompet meureunan. Terus. Ya dari blog urang mah pan nu komersil mah tara ngaronda kabeh sok saha. Pak eta Pak Adang tara. Padang mah budakna kan geus kawin eta mah. Oh, Asa mending wap ngadalaku apa di gede-gede teuing nyebutkeun. Oh. Patang. Dulurna fokus ngopi ya. Atang. Aduh sebutkan. Ieu kan aya kopi ya bos. Oh, bahaya tuh udah dulur keneh. Nyok itu. Henteu. Berarti itu fokus ini mah. Jadi kan ada barudak. Warga komersil mah haribuk meureun. Haribuk bayar cicilan. Jadi gaweana nyaraan. Da gede teuing merenya cicilan. Justru nu disubsidi mah leuwih nyaan gawena oge. Nah. Dasaruan disubsidi aya gawe mah nyaan atuh. Aya nu ngecor aya nu naon kitu maksudna teh. Nyokotna disubsidi. Justru cek urang mah nu teu nyaan gawena mah anu di komersil juga nyobi ukur muka naon eta teh nu guguratan gitu dina WA. Trading. Ya guguratan gitu. Eta nu ancul-anculan beureum hejo. Nyepan guguruna ka Doni Salmanan. Oh, kan geus ditewak. Geus keluar. Eta nu enggak poe dihareup sok ngelas. Sama Doni Cilawu, bos. Doni Salametan eta. Doni Salaman eta. Doni Salamannya. Damang gitu. Oh, Doni Salaman. Oh, berarti mana sok gering. Damang. Ku aing semua dibalikeun cak. Gering. Sok aya nu ngawa gitu nya urang sok
Sok kasindir sia. Nah, Ge damang tah. Orang masuk kasindir. Asa maruk aing gelo gitu. Eta teh kan basa-basi. Busuk. Aringan namina orang Sunda makan sok seueurna basa-basi. ya aing ngaliwat tuang cenah. Taruang namun kada teh. Damun urang jual datang Gep. Lu sila weh. Nah, gitu kan Kalau dicabok. dicabok. Juga nu gelo. Urang mah keur sieun di perum urang teh keur loba anu gering. Gering naon? Geringan eta nu plu lila Kan- geuning lagir. Kan perum didinya teh jeung urang teh sarua. Nah, di perum ditu loba nu gering perum urang teu. Tah. Berarti kata rajangna kan nu beungarung ku. Ya aing bingung padahal aing kudu bersedih hati atau napi bangga jadi jelema miskin teh. Tapi kan Gitu. di komersil mah dijaga anu satpam nah sarua gering. Tak gitu. Sama itu obrolan teh asa beuki melencengkeun jalur anjir. Intinya lagi pos keamanan dan pos kesehatan anjing. Pos kesehatan ya enggak bisa eta. Benar. Naon usum panyawat naon paling di paling batuk flu komersil. geuningan. Teu cager-cager. Dari lah, ya cager. Oh. Mana sok gitu. Nah keluar. Jadi inget kata tetangga kemari. Naon? Sarua gering. Mana tangan mana? Aing belah ditu geringna teh jadi dipariksa teh kentut berdahak. Pertama bodoh. Orang paling hoream lamun ka dokter. Malah abdi anu ngarasa jadi patlot kitunya. Banyak. Oh, lain. Dok. Air rencangan ngarasa diri jadi patlot. Aduh cara ka dieu. Keluarkeun tayeu. Anu gelo. Allahu akbar. Nah, itu usik sorangan mik teh. Cai oge unggal aya nu talikeun mik dia usik sorangan. Mengandung eta mah. Aneh euy. Terus. Saha anu kata rajang di rumah? Atau napi tetangga? Tetangga. Jadi eta mah 4 bulan mah aya batuk teu eureun. Keselnya euy. Kok aya bayang maneh? Paru-paru nata juga balon kempes. Musim petkeun gini ranyuh. Kebayang batuk terus bat. Gitu. Oh, kebayangkeun. Ini ngoreng keringet ka YouTube. Batuk 4 bulan. Abayang. Aduh. Aing pernah melong itu kan nu bengong sabulan. Aing batuk 4 bulan. Ari flu penyakit menular atau penyakit turunan? Menular atuh. Geuning sok. Budak bapana batuk, budak sok ngilu batuk, berarti turunan. Tapi lamun dina tanyakan masuk eureun Tapi lamun pernah budak orang batuk, orangnya jadi ngilu batuk, tanyakan baca lain bisa. turunan tuh. Bisa. Berarti bener penyakit menular eta mah. Pan ceklot baheula ge aya turunan aya tanyakan. Ngaranna kahirupannya. Kadang aya pembundun, aya nanyak. Pamari urang mah ka dokter gigi, paling hoream jadi buntu aslina urang mah. Nah, Pernah bulan naonnya beberapa bulan ka tukang urang mah jadi buntu. Nepi ka adu belajar Allahu Akbar istighfar nepi ka tetangga ngetrok eta bisa karek mau. Geus eta rada-rada puntu teh ka dokter. mesti tahrim anjan. Tahrim. Terus La ilaha itu ante oge. takwir eta. Diketrok. Bu kunaon sia? Itu ngadat sih gua diketrok. Sirahna. Pantau goblok. Tau. Teh, intinya dolarnya. Terus. Alah, dibrot kela. Ka dokter gigi, geus repotnya geus teu pati nyeri aya mah kudu ditambah. Datang ke dokter gigi, "Dok, ini mau tambah gigi." Sana ngapang di bing. Terus. Mau tambah gigi, si dokternya teh kasih sebeleun deh. Coba tambah angin aja dulu. Aing mah. Tambah angin. Teu. Rio buktina tekanan sabaraha ieu. Berarti Nitrogen ya? Gigi bolong ya nu ngajewas. Nitrogen. Udah gua pentil lah naon tuh. Kalau naon tuhnya pentilnya di mana, Pak? Aya we. Oh, pentol mereka. Ceker pentol. Oh, nya bener pentol Aduh, jorang sih tanya. Nah, jorang. Tapi dipikir-pikir mah nya jelema jeung kuda hade keneh kuda. Nah,
Untuna. Teu dina suku ya Mas. Jelema mah kadang roromeheun. Kuda mah tara pernah padahal teu disenal. Sapatu. Ku sabab. Sapatu deh. Kuda mah lempang nate dina kuku na bos napakna teh. Kuku maneh pernah roromeheun teu? Ya sih. Secara logistik ya mah. Oh jadi ada orang teu paham kadinya gitu teorina oh kukuna. Kuku atuh. Apaan eta teh si sapatu kuda teh geuningan Besi gini suka make besi. berarti dipakukeun teh kana naon apaan kana kukuna teh. Dipakukeun langsung kana daging nama meureunnan kuda teh bakal include-dan meureunnan. Itu Bahayana teh kermah usum kering si tenaga kesehatan teh me duit deh. Bener mi duit bener. kumaha? Me duit segala Sagala diduitkeun. duitkeun aya nama Contohna Obat. Padahal di tukang nanteng ayaan harga HET, harga eceran tinggi. terpercaya, terendah. rendah. Oh terendah. Jika Terendah. Harga teh terendah. aya obat Bener. eta teh naon obat anu disubsidi teh generik mun Kamla. Itu bos lah ada bener seetik ieu mah. Ulah nyirikeun Subsidi ku mafia. ulah nyirikeun teh sok direkuh. Aing mah saya teh mah cicing lagi komersil ari pipikiranana subsidi. Kamlet wae ku komik ya bisa bos masalah eta mah. 500 mg. Dewe, 10 saset Ya sih, ini karek mabok. Kapan batuk cenah tadi obat ulah. Top me duit. Nya. Si dokter gigi nu tadi orang panggil. Kumaha? Karo ame duit, orang direk ditambah. Ada tawaran. Heeh. Dar 2000. di tawaran di bodasan pinir. Hah? Di pinir. Di Pinir. plester. Putih. Pinir di putihan. Di putihan. Nah, ada untuk bisa keputihan. Kebayang bauna. Dia. Dar dipiring dikanapkeun juga anjing ngajat. Daripada si Perdi tadi dituna di dia. Sponsor lain. Terus Nah, ngomong-ngomong keputihan biar abet apal na bauna pernah jeung nu keputihan. Jangan sok ka mana karep obrolan. Udah iya atuh ngajawabna gitu. mana mah yang dipecat jalur pamajikan. Pokoknya mah nu ieu mah nguploadna rada di ieu teh di share teh rada nu terbatas teh geuningan. Teu. Nu berlangganan ieu mah. Kalau banu hidden dipotonganana. Heh? Opening we jeung Closing. closing. Kumaha Terus di mana tuh? Oh, di eta. tawaran pinir. ngiringannya ya. Tapi mal bisa dipinir saya. karena huntuna tubles. Anjir. Saya Untuk Kapan tadi terek ditamal huntuna tubles si goreng teh teu bisa dipinir atuh. Soalnya pangepekan. Teu kudu diepekan, beledug ya mah teu kudu. Tadi Terus salah di dina Budweiser. panon anjing galak diteruskeun deui. Aing teu beres-beres ya obrolan perkara huntu. ya lengan ini salah. Nah, kumaha terus? Dar domilin misalah habis. Allah Akbar. Spinah panon. Naon tadi tak atuh nepi mana? Heuh eta sok nu eta. Liverpool. Tuno. Tidak lelenya ku santai teh Pores. Lain ku Golkar eta mah. Heunya. Logona sarua beringin. Beringin. Ah, mah ngarti. Aing mah apalna dahar mau kok mau ngobrolkeun Golkar teh atuh. Tah, urang ditawaran pinir. Ku harmoko teh. Keur lantai kan pinir mah. Ente pemutih. Oh, sebentar nu lantai kieu teh pinir kan. Pinil anjing. Pinir mah CD pinir mah. Oh, kaset. Arua pinil Oh, gitu. sarua ngaranna pinir. Oh. Pinil tahaman tadi Sukro tadi. Pitil eta mah. Ditawaran Cemil, saya teh ngajawab teh ulah kan jorongna. Cemil Sukro mah. Ai jadi tukang nyapu capeknya. Da teu kadinya pikiran aingna. Rek kumaha ka Pengen batur sok horeamun mun urang ngebala teh nyapu teh. Pinir. Pemutihan naon atuh. Tah, urang teh kagok sebel kasih dokter tanya. Enggak dok, teh mau dibawa ke Samsat aja. Dokter pemutihan. Oh. Curiga saacan tapping ya bieu ngagoogling Instagram tuh kitu patut. Nah jadi kieu nya euy. Ieu liar unik komersil. Obat teh ieu Tadi Tuh asup, nah pemutih, ya kan itu teh pinir teh asup. Nah iya, mi duit teh dokter teh. Nah orang di behel deh. Dah untuk behel mio anjing. Behel Supra rada helang. Yang suka baca. Iya non.
Tidak ada renggang senasi untuna untuk kang teh. Boong aing teh. Dan renggang mah bisa beres ku silaturahmi. Jadi huntu teh da dasar Agama. kanu teknologi komunikasi. Tina huntu teh. Ini huntu. Dasar. Nah bisa gitu. Karena komunikasi nu paling riweuh kan area bibirnya termasuk huntu. Oh, Aya alasanana itu teh. Karena penemu telepon Alexander Graham Bell. Aing ge tadi teh memang ada teh hayo we nya kelolaan teh nu kieu sepat teh dina. Dina aya teh dina naon? Pid teh. anu karunya mah nu cameuh. Alexander si Humbelnya. Nu cameuh. Itu kan cameuhnya. Ada lain cacatnya temennya. Cuman geuleuh. Cameuh. Ada budak aing teh cameuh. Tong cameuh atuh Squidward ganteng gitu. Bener Squidward-nya. Squidward cameuh. Squidward Cameuh ganteng. mah. Teu boga gigi seri. Wah anjir. Gigina paralel. Dari mah kan kudu sama. Eta mah anu eleh berarti kan. Namun misalnya bisa ku BPJS-nya, jadi manehna teh anggar we misalnya teh ngarekomendasikeun teh kudu dirawat, sok sanajan ukur cenang gitu. Tah, Lain- itu lain ayeuna cangku. ayeuna BPJS ge misalnya teh make BPJS urang teh. Bere resep ieu. Tah si resepna ge ditipan di eta teh. Nya, Obatna teh ti naon? gitu. Marketing teh Marketing. maklar everything. Anu loba di bisnis teh justru eta kesehatan jeung pendidikan. Nah, kesehatan mah sebenarnya mah sudah ganti istilah. Kesehatanan. Berarti atuh meureunnan sarua jeung kasusna anu baheula teh nya anu sempat mengguncang alam semesta teh meureun Covid. Inu. Flu burung. Lah, flu burung. Flu burung guys sejarahnya di Indonesia. Tahun sabaraha eta? 2000 seberapa? 2006 sampai 2008 teh salah. 2000 mun sekitar 2008 we. Zaman SBY. Zaman SB. Kudu nama jadi pandemi ya teh. Tapi pada saat itu ada superhero. Namanya teh sarua make es bajuna teh da Siti ngaranna teh. Ibu Menteri Kesehatan. Minung urang euy, lain. Nah, Siti. Main drummer. Itu kan indungna Ikok mah Siti Sarah. Heeh. Iya mah beda arah. Oh beda arah. beda arah. Beda arah jeung pemerintah. Itu benar. Benar. Jadi Alasanana teh mung dipandemikeun kumaha? Naha gitu. jadi kan baheula teh si WHO teh naon World Health Organization Organization. Saha? si PBB WHO mah kan saha. bisa aja lu komeng Aduh. Terus bener komeng aduh Abang. Gitu si Adul mah ngomong. udah abas. Coba mah. itu kan biasanya gitunya komeng aduh terus bintang tamu nanti nu kasep veteran kalau tah Kasep kan gitu settingan nanti veteran kasep nanti kawin. Terus. tadi TWO Heeh. nah si Bu Siti si Bu Menteri ieu teh mung ngaluarkeun mung ngirim sampel virus si flu burung ieu Mau ngirim sampel ke WHO. sampel padahal mah lamun butuh sampel mah kaguratin habis Tong ada disebutkeun bos san mere. can mere Terus engke rek dicetak gitu dipake print UP eta sih. tah Penyakit dijin gagantel kunci Anjir, kabayang mana flu burung gagantel kunci dah. Aing flu burung cenah. Aing mah diabetes. Amit. tadi kirim di sampelna teh karena sieun disalahgunakeun Disalahgunakeun. terus embung nya disalahgunakeun ku si WHO nu notabene teh Amerika Serikat. Oh, heeh. Nah, selain eta embung si Indonesia ketergantungan ku negara lain. Alus bisa. Jadi ngariset naon obatna naon antivirus. Padahal namanya Kusmadap we itu. Nu gratis gaya. Terus manusia kudu dilalap-lalap kena laptop gitu. Terus scan. Terus tadi atau kan dicolok USB lah tadi. Dicolok USB. Oh, Terus tadi kan nahabat mung ka Amerika karena manehna jeung Ameani. Oh, da Rika mah geus jeung Oma. Heeh. nya Oh, Ani mah masih diteteangan. make motor DT eta standingan. Kucok Aka. Cok aka. Akana naon cik Amar Koswara eta teh. Nya gitu. Aslina itu teh. Cik googling mesti salah. Ocok Aka teh, tapi ayeuna dikenal Ocok Aka teh teh. Bahwa lama Ocok Karaben teh.
Can arapaleun kan aka mah baheula batu masih. Oh, anjing bana berdil bahasana. Tahu cok aka teh karena bukro kan gitu. Mun awakna leutik mah baba kudu nama. Oleh eta Cok baba. Dah. Lamun negara eueuh gawe jadi baba gabut. Dah. Apunten baba gabut. lamun tumbuh subur baba gambut jadi baba gambut. Lamun esok ieu rebana Baba gambus. Lamun sok diuseup naon? Baba gabus. Terus kumaha? WHO teh. WHO mau ketergantungan ke luar negeri terus aya kecurigaan si Ibu Menteri teh ka Amerika menyalahgunakan. Kelah disalahgunakan kumaha eta sebenarnya? Nya atuh kumaha we? Ngejual data bisa. Jadi kirim sampelna misalnya suudonna urang ya. Husnudonna urang. Mending suudon we. Suudon. Nya ka Amerika mah hese we kusnudon teh. Beda. Mengertiin suudon husnudon da beda agama. Nya orang Amerika mah Kirim sampelna. Wah berbahaya cenah ieu mah. Kudu di lockdown. Wah lockdown cenah. Terus si antivirusna berbayar. Abati di wae tami duit di wae. Tapi moal bisa ka orang Indonesia mah duitkeun gitu oge. Nya Bisa neangan anu krek kena. Nya download sebenarnya. Gratisan di Yasir 252. Gering cacing. Jeung Bagas ti hiji. Nah, itu Bagas. Aing mah jadi mere bejaling hara. Si naon eta teh? Iya. Seperti yang terjadi ke COVID-19. Oh, jadi dicurigai COVID ge kitunya. Urang Walau alam bisa wa. Baheula soalna urang ingat baheula bahasa mun urang mah kampanye si Covid-na geuninnya pas awal-awal mula teh geuningan aya videona teh jelema lawan saha si COVID kampanye mah? Bagus sih teh. Maksudna teh Nomor 3 anjir balik ke kadinya. Kijang tidak duanya. Soalna urang Oh jadi. dina kehidupan urang alah geus gitu. Jadi maksudna teh urang pernah ningali videona geuningan aya jelema keur nangtung tiba-tiba getihan jol pingsan terus datang eta mah film anjing meureun. Memang si COVID. memang pas awal-awal COVID gitu si Kampanye video kampanye na mun urang nama lah disebut Ya ting teh. iklanna saya tak. Tapi Si maksudnya Rizka. seminggu sekali di setting lah teh. Radius 40 km Garut. Tapi Coba ke timur-timur. dina maksudnya dina prak-prakanana henteu gitu geuning panyakitan teh gitu. Anunya ya jauh. COVID Berdarah lalu ngogolepakan henteu eta nya masih anu dibikin tiba-tiba sieun gitu nya. Jadi COVID-19 teh nya karena 2018 nya. Dalam mun SMR duit mah kopet. Kadinya jika terima 19 nah. Ini kan ada isu terakhir kemarin. Eta Covid lamun kan emang seulingitnya. Lamun Cenah. aya masih aya keneh mah bakal Kopi 2025. 25 itu kan aya isu terbaru Kopi ada. 25. Emang aya deui bener. Cenah, kan gara-gara eta penyakit batuk flu, batuk lila cageurna teh arahna teh kadinya COVID-25. Tapi meureunnan ayeuna mah bakal leuwih dewasa nya geus 25. Semojana kawin atuh. Rek asup SD pan 6 tahun atuh enak teh. Nya tadi mah rek asup ka Persis kadinya. Oh lahirnya 18. 18. Ayeuna teh 25 bener Gue mah jeuna. Anjir rek nemalan kan sieun disangka bolot anjir. Jambung anjir. Nah, anjir ngajawab nu mana urang gitu maksudnya. Mana jeung itu teh beda bahasa nih teh. Kotir urang teh. Kumaha? Tah. Pan ari baheula mah acan Covid mah ku naon? Ku tutut. Ain ku deh. Jadi kututut anjing. Nah ku tutut euy. Hah? Nah ku tutut. Ubaran. Apalin ubaran tutut. Ah nya eta naonna. Baheula mah kan nu serem teh. Geus puguh kanker mah aya di suku itu. Baheula mah ku DBD kan geus serem euy. Pernah teu DBD? Hepatitis. Diabetes nu kari itu geus dikasieun Kantong kering teh gini cekolot. Weh serem banget. DBD demam berdarahnya. Bener berdarah-darah. Demam berdarah-darah. Naon DBD teh sok? Demam berdarah geus nah. Nya ber anjir aya singkatan ber keur naon? Ber disingkat DBD teh dengue naon gitu. Danger. dengue berdarah-darah berarti. Dengue teh demam dah. Dengue brief.
Kan eta teh naon DBD malaria anu baheula disebut serem terus ke tingkat kematianna tinggi. Kan teu sapiranya teu reungit cenah. Nya. Kabayang teh eta reungit. Nyocok misalnya teh nyocok bapak maneh. Punten nyenak-nyenak sepuh. Cai mah mending kena ngaledek ngarannya daripada cocok reungit mah. Nyocok Pak Haji misalnya, nyocok Pak Haji. Anjing mana heula. Anjing mana ieu anjing. Emang ucup. Tah, Mang Ucup teh Gaduh Putra kan, Gaduh Putranya. Aing kesel keneh bahasa di dieu lieur nya teu ngobrol ngomongnya. Kieu we. Tah Mang Ucup teh kan Gaduh Putra. Mang Ucupna dicocok ya ku reungit. Kabayang maneh eta Si reungit. itu ngabayang. Henteu eta reungit jadi boga Aing teh aing tong mah ucup nu dicocona. Nu sejen teh sejen teh kabayang aing mah reungit pulang nyocok mah ucup teh langsung kita. Salah cok dicocona cok. Geus nyocok. henteu nu DBD-na reungitna. Balik. Ganti atau mah ucup nu dicocona teh kabayang aing mah. Aki urang baheula. Tah. Ngabahas DBD ya kapura dipotongnya. Jadi aki urang. Bae sebutkeun Aki we mah Aki Oyon baheula. Ganti deui anjing. Almarhum. Mugi Allah nepatkeun di surga. Allahumma Jadi- fir lahu. Ieu ngadoa Jadi sekali. manehna teh Geus aki ngegel. urang mah resep naon nginum nu pahit-pahit. Model jadi kana jamu nu karena itu terus kadang si melak batrawali nya nya pahitnya peuheur ngalih ka diri manehna. Batrawali nya pahitnya peuheur meulit ka diri nu geulis tah. Manehna mah melak di buruan. sia. Batrawali Citra televisi aya eta. Raja Wali. Melak di buruan jadi unggal poe teh di kuluban diinum Oh, di yup. Hiji waktu urang ningali kieu mah dicocor reungit diantepkeun ngagolepak bae. Innalillahi. Bapak. Reungit. Jadi lah ternyata ngaruh gitu nu kurang dikonsumsi teh. Oh, benar. Jadi pahit getih. Ngagolepak bae diantep bae. Golepak bae. Lain Da- boleh pae meureun. Jadi aing teh kaideun kamar teh berarti lamun ayeuna zaman ayeuna hese batrawali aing teh kamar teh nginum baygon mun kala jadi lieur. Pai. Sarua dicocok teh ngagolepak. Kan aing na. Tuh. Kami petako. Lah kita dia mitis dihanap atuh. Mitis. Aduh, irang sopa. Aingnya nonyok aing nyeri. Unggal noel nyeri. Lain nonyok tajong. Tajong. Goreng tatajong meureunnya tadi teh. Kumaha tadi? Reungit. Lah eta si Aki. Aki Oyon. Bisa tengah jam. Ada DBD. DBD Aki Oyon. Tapi dah Aki Oyon kuatnya. Bahasa Bapak maneh berarti budak Aki Oyon. Tajong wae. Ayo eta tajong. Budak Ki Oyon, berarti bapak maneh ya. Indung urang. Oh, indung nasi mam. Bapak mau? Bapak urang mangsi pelak. Sarua kita. Bae urang sarua. Akina. Bapak urang maya keneh. Bagia tuh. Tah bapak. Teng bapak. Ai bapak marane geus buahan can. Nah, buan. Gones pelak. Oh, dipelak. Ai hui nya sok buahan eta rahasia teh. Betian. Ngan ku anai. Ku anai pahit gini. Bisa tuh eta ngomong karep ya. Hayang bapak ngan jadi adi lanjek meureun anjing maneh. Orang teh teh yang podcast itu aya gunana anjing atuh euy. Tah. Pasiereun mah. Si bapak teh misalnya teh ka Teh geus sieun mah sabadakeun atuh. sebadak. Oh. Geus sieun mah leutik kakok. Iya, bener. Sabadak. Asli atuh mun kitu mah mana ada badaknya. Ya ngasih serangannya. Aing goblok teh. Tergantung eta badakna cula seberapa. Nah, badak tergantung ngerayap. Nu ngagantung mah kalong. Oh nya bener. Suka tekan. Saya tahu ge. Tapi heuh sarua. Sarua Kalau juga kalong. gantung huluna ka handap sarua ya. Gantung huluna ka handap. Ai kalong aya sikian. Anjing nyiruan deui mah. Lain ngepret deui. Siga kobra. Anjing langsung hideung mana? Wah, anjing. Masuk. Halo, Pak Akbar. Terus kumaha.
Naon tadi teh reungit. Reungit. Dua bahasa nu teh geus hiji untu dua reungit. Teuing ka mana juntrunganana untu oge jol. Sing kumaha judulanana anjir ya podcast. DBD judulnya. Tah bapak mana teh dicocok reungit. Wayahna ieu mah pe. Kudu divaksin. Lain mana teh jadi aya hubungan darah aja reungit. Wayahna we lebaran silaturahmi. Berarti aing teu bisa kawin jeung reungit awewena. Bisa. Sadara, hubungan sadara. Dulu Aing nu dicocok aing nu hutang budi anjing. nya kan komot di bapak makan kuat. Heeh sih. Jigra pelong ka ditu reungit teh keur ngarariung. Eta teh keur pesta sek. Suka teu keur podcast ngomongkeun urang da manehna ngomongkeun ku urang. Jadi sok pesta sek mah reungit. Kumpul reungit dan ngumpul kebo. Matak bernama iklan Baygon teh kuduna lain membasmi nyamuk, membasmi perzinahan. Itu bakal lebih panjang. Beli Baygon menegakkan menghapus kemungkaran. Gitu. Eta tagline teh. Neo. Aya oge reungit anu sok dina mundingnya. Untungna teh tara nyocok ka jelema eta mah. Nah tah. Heuh gede reungitna, mah apa? Beda. Piteuk disebutna teh piteuk. Oh, reungit anu segede ungkang-ungkang lah. Heeh. Nu kitu. Sok kabayang lamun reungit naon reungit anu sok nyocok kana muning terus daek nyocok ka jelema. Sakali nyedot anjir. Menung 2 liter langsung kopjai krimi saleter meureun euy. Heong lagi juga eta juga pawai helikopter. Juga drone. Heeh. Drone teh naon? Oh, eta. Naon kita. Nah, saya teh nanyakeun drone teh naon. Drone. Drone apa lain nama drone? Berarti balik deui kalau tadinya si Covid teh berarti eta teh sebenarnya teh penyakit konspirasi lain. Penyakit jualan lain eta teh. Wallahu a'lam bishawab. Karena geuning ayeuna mah nya aing mah. Ayeuna sok flu ge nya, batuk, naon deui? Cacar nu ka hari itulah. Eueuh geuning urang teh katerapan, katarajang. Eueuh cager. Aya deui teh. Suatu hari teh geuning katarajang deui. Nah hari Covid geuning jol lapur eueuh. Nya terlepas eta penyakit benar atau kontrasepsi kontroversi. Nya urang mah aing aneh. kudu bersyukur urang mah. Atuh udah tutup si Baimna. Ulah kitu Kobra. Bersyukur. Oh, bersyukur. Mana abi mah cadel. Urang kudu bersyukur boga bupati ayeuna. Sakur. Terus kudu bersyukur karena orang jadi generasi yang paling teruji Secara klinis. secara KB uji ya. Secara ekonomi. Moneter kan. Oh kungsi tahun 80-an. 88. Ngungsi mah mun banjir. Ngungsi. Ngungsi mah ngungsi pacai. Gongsi. Tah. Geus geuningan suara udah deui. Jual tahu anjir. Udah bersyukur jadi orang teh teruji. Teruji. Keyboard jena biar. Jadi kucing lawe sementara. Teruji. Moneter. Terus Monetize. Moneter. Monetize ngalaman ieu. Digital. Digital. Beberapa untuk ujian global lah nya. Global teh nasional gitu. Tapi da urang Pemanasan global. Nu alus mah teh bos. Nya global masih ganti. Heeh. KTP. Oh iya benar. Terus Anu loba jualan mah glodok. Glodok. Goblok eta mah. Moneter terus naon deui atunya kopi. Bung Karno mah mau nyanyiin kopi sok. Ke panggil lamun di akhirat. Jaga ya mah bos. bau kasih kopi. Bung Karno. Eta mah obrolan dina kursi kopi Jaya tuh mah. No akhirat. Keun atuh dia bakal kasih orang we teh. Bung Karno Gus Dur mah warawun ka kopi. Nya. Beja Habibie aya kan itu harita. Anjir, atuh mun kitu mah. Aya. Meureunan ketenya. Aya kita. Aya. Kete Megawati panggih jeung bapana putuntang petenteng anjir. Bapana di kopi. Teu apal cenah. Gitu bagala teh. Kan kasorang sarua Megawati oge. Itu Jokowi komo.
Jokowi anjing. Dadar luas. Maksudnya eta kan ka uji mah. Bener-bener secara pemerintahan we nya. Kan aya nage hayo we diuji geuning keaslian kepalsuan eta. Bener. Alah kalau dibenerkeun ku aing salah. Nek nyapukeun teh kalah ka dieu. Kalah ka sarua kabalaan. Ayeuna ge. Nah, itu udah badaknya. Kurang oge ayeuna kudu universitas dan aya logo badak ya kan aya universitas logo gajah geuningan. Tah ayeuna mah mending nang Partai Gaya ayeuna mah. logo badak ayeuna mah. Tan logo halal mah geus aya. Nya, engke mah aya logo demi Allah. Begitu tarik ya melencengna ya. Dicocorong kita. Tapi eta Cing asli demi Allah cap. Tuh di jalan mah teh percaya, ya namanya percaya. Ame kan jadi polemik kalau logo ge ayeuna teh. Jadi aya nu halal di aya cap halal, nah nu haram betul cap haram gitu. Iya betul. Jadi kan Da ayeuna iwati Indonesia nu aya cap halal mah. Jadi ayeuna teh aya sababaraha barang luar negeri. Cisewu eueuh. Barang luar negeri. Naon barang luar negeri kok? Ekspor, impor. Aya barang luar negeri nu ekspor. Manehna teh halal. Dia kudu dicapan deui. Gitu. Kan Makana memang aturanana meureunnan kitu. Lain kitu masuk urang mah. naon atuh? Barang luar negeri halal. Haram. Halal. Halal. Tapi teh dicapan halal ka dieu teh. Kan aya mah barang arbang anu kitu geuningan. Heeh. Teh dicapan halal. Kudu dicapan Teu deui. lain kudu dicapan jadi ngalieurkeun ka Indonesia teh ieu teh ti luar negeri ieu teh halal atau haram karena ucapan polos gitu. Makana lamun haram capan haram, lamun halal capan halal. Maneh mun di Bali aya cap haram. Pan maksudnya teh kan negara orang kan negara mayoretnya jadi teh Mayores mah kitu. Naik tek Acing deh. gitu geuningan. maksudnya teh kan Lamun bodas mah mayones. eta Kesel ya deui. maksudnya teh kan urang mah ya modal ayeuna modal Garut oge kan disebutna teh kota Pomo ayeuna mah disebutna teh. Ya. Jadi Selain kota Intan ya. nggak selain kota Intan, lain kota Dodol, kota Doma, kota Fomo ayeuna mah. Kumaha misalkan aya Usul mayoritas naon? mayoritas ka ieu si produk ieu ya. Produk ieu teh ngeunah misalkan hayang meuli kan Ring. gitu. Terus cek saurang teh, ieu mah cenah naon teh haram. Marunur. Tah. Meuli siga kitu meureun cek urang mah. Memang lain di Indonesia unggul sebenarnya mah cek urang mah. Gitu. Karena aya nama usumna kan ieu nya nu loba like eta nu dianggap bener. Nu loba follower eta nu bener. Rek sabenerna si nu 100.000 follower terus ieu teh belet ieu, tapi naon nu diucapkeunna pasti disangka bener. Konspirasi. Walaupun misalnya teh si profesor doktor Mbak tapi follower nangan 2 dianggap salah. Salah. Gitu aya. Jadi lamun dina film mah Adil. Nah, gitu. lamun dina film mah diibaratkeun film SpongeBob. Bener teh. SpongeBob urang mah teh SpongeBob dia mah. SpongeBob. SpongeBob. Nah, SpongeBob. Terus Kan SpongeBob, film SpongeBob teh nya sebenarnya mah jelema babarodo gitu mayoritasna teh. Ya. Anu pinterna teh si Squidward. Karena anu pinter nangan sorangan si Squidward jadi si Squidward nu aneh justru peran si Squidward. greget. Ya. Jadi nu bener nu lieur teh nah abet kieu gitu. Kan si Squidward kitu peranna teh. Dan faktanya adalah anu lala joge jadi mika ngewa ke si Squidwardnya. Padahal mah bener Squidward mah. Tara neko-neko bener lamun digawe kan kudu digaji. Minta gaji. Terus sponsor mah henteu minta gaji ka tuan teh gawe we. Squidward mah bener minta gaji minta liburan da kudu nama kitu. Bener. Tapi jadi pinter sorangan dina golongan film eta teh jadi peran aneh jadi urang jadi sarua mereka wewe aja kan bener gitu. Bener. Gitu. Jeung mayoritas mah sebenarnya mah eta mah kan dihanap aya deui nu di luarna saeutik nu leuwih parahna mah. Naon tah? Jenderal Nitas. Jenderal Nitas. Kan mayor jenderal. Oh ya, Kopralitas. kopralitas itu Kaptenitas. paling Parunya hanap. anu panganap Babin Sanitas. Babin Pos Sanitas, Kamlin Natas. Hancip Nitas.
lah. Ya biasa ari geus maju-maju ka subuh. Tapi cantah rimna. Tara aya Maju ka tukang isuk-isuk. cuankin ngaliwat ka dieu. Tara. Batagor tara. Harap wae Ka subuh. blok urang mah sok aya. Tara subuh mah meureun. Aya di urang karena apa barogeun duit itu. Tuh, nya paingan tara aya ngaliwat. Ai kamari geuning ku aing sangka tukang baso tahu aing digeroan maneh geuning nu ngetokan ka ieu kentongan. Nu aya ge tukang bakso tahu ngaliwat ka blok belah dieu mah Malik meuli. Aya keur eta itu can pajang ku abi PPSR nya. Urang keur ngopi teh. Anu jualan di anu jualan ka komersil teh disubsidi. No. Orang tang-tang heula. Waktuna kata berkudawa. Ulasan San Eli. Ulah. Tah, ieu mah kudu Wok. Jadi nanti kan eta wok. Ari wok. Terus gitu. Nah, hiji deui bare aturanna teh. Aing bakal lieur urang oge ieu mah. Tong aya bahasa Indonesiaan. Oh, jai. Jadi kudu Sunda we. bahasa Sunda we. Sok. Ulah aya ngarannya. Ingat hitut mah. Anjing itu Itu raketan ieu ngageser kursi. geser. Kursi teu tukang bikin gitu. Berarti ulah naon ngaranna teh ulah nyebut ngaran. Ulah bahasa Indonesia. Ulah aya bahasa Indonesiaan jeung ulah anu wok gitu. kitu nya. Kudu kosakata. Kosakata. Siap. Siap. Vocabulary. Yo, di mana tidak heula? Biasa uling kadenya. Wah. Punten mangga ariga Gatot Gaca. Oh, Gatot Kaca ge ngarah. ulah eta. Mangkat wae geus salah. Kumaha itu urang teh tuan tamu. Naonnya euy? Nah, tuan tamunya. Tuan rumah anjir maksud teh. Tuan Takur ya. Tuan tanah. Tuan tahun. Oh, di mana? Pokoknya teh mana geus minus tah. Punten manggul ari gul. Gulang guling. Ari ling. Lingkung pasir ari sir. Sirah lieur ari eur. Ieur anu bunder. Naonnya? Ari ieur. Sok naon ieu? Ieu disirah. Ieu Disirahna bari barusu. Oh iya. Jeung rada Medan. Ieu disirah. Untuk itu atuh iya atuh kudu kuat baru teu konsisten sama baru suna. Di bali tuh mitian deui geus eleh. Punten mancul ari cul. Culametan aritan. Tanah berem ari reum. Remeh sangu, remeh. Rem. Mun erek di bejaan kurang. Ari remaja masjid. Masjid. Bahasa Indonesia atuh remaja. Remaja. Masjid Reuma unggul air reuma teh. Air remah teh naon? Kebon reuma teh. Jadi kebon paren nu di darat ngaranna reuma. Remah awi. Hariwi. Beri ajar Sunda we mah tuh. Wisang geni hari ini. Naon anjir wi? Jokowi. Esenya nya. Ni bae bisa geni aya ni lampir ari pir. Pirang randa arinda. Pirang rana atuh. Oh, Ada pirang mun erek. dahar wajid ari jid bae atuh. Jit. Jitu sekali. Bahasa Indonesia ada yang Geus Ari bubuk. pirang ya tadi bahasa Indonesia tadi. Bahasa Sunda naon pirang yok? Perang, peang. Teuing. Ya, pokona lah, kitulah, bala cabrok lah. Bae da mah de Atau naon? si jeung anu eta jeung nu nyarankeun kata berkulawatnya. Oh geuningan hese geuning bahasa Sunda make bahasa Sunda full mah. Dilodong heula. Aduh naon kada 200 nonton ya. Pokona Ada mah orang boga babelatokan. ada urang eta mun urang. Urang mah. Oh iya. Hatur nuhun kan. Dua tiga. Hatur nuhun kana tos nonton. Pokona mah sehat-sehat terus kamari oge aya izin ngabahasnya saeutik murah. Kanu kamari teh aya bencana di balad urang di ditu di Cisurupan. Allah, banjirnya udah banjir bungan. Banjir. Ieu longsor. Banjir loba lauk. Banang ya mah. Banjir Bandung. Banjir Banang, Bos.
Banjir bandang. Disusukan berarti kan. Berarti teh geus kabasabar Kali kali nanya Garut teh non sebetulnya limpas. limpas gitu. Disurupan. Cisurupan. Cisurupan. Sebelah mana ya? Can Cikajang ya. Nah, saacan si Handapkeun Kajang Papandayan. saatos Bayongbong. Satu Satu acan panginten. Saatos di dieu mah di Garut. saatos Bayongbong, saacan si Kajang. Cikajang. Nya gitu. Berarti handapkeun Papandayan. Ieu aya naon di Papandayan teh? Nya balaja segala di aspal, segala dicor. Kana berarti jadi bari. Mahal ini naik oge keluar. Ada dikelola ge pihak. Mana eta 48 tahun kontrakna? MS kabar. Lamun ieu budak urang hayang naik, sajir geus kekagaan. Menteri Kehutanan zaman Pak Harto. Oh, lain nu kamari mah ka dieu bagus itu mah urang Garut teh. Oh, atuh eta mah Raja. Raja Nainggolan jos. Tadi dirinya di Darul Akom sekolah. Oh. Anu bahasa zaman Soeharto mah Raja Namrud. Hai Raja Namrud. Raja nu Siang keselewat ya. Oh, iya keseleo. Geus ah tutup. Atuh nuhunnya pokona mah kabala capruk lagi lah di subscribe. Akun Kemarion Epesna. Terus di follow ke Instagram sareng TikTokna Capruk Sunda Podcast. Oh, tong ilap oge ka bala capruk nu teu acan nge-share ieu video di share heula. Di share ulah. Nu teu acan ade di scroll kana teh bakal menak deui video. Bakal meunang Jadi Corbusier da eta blokir. Botak atuh da. Tah botak ge turunan eta teh. Penyakit turunan ya. Bisa. Jadi bisa. Gen kan itu non gen. Nah, penyakit turunan. Turunan. Saya naik mah. Leur, terus mah. Tapi kan aya Usman Udino di plantasi Darah maunya si Desta kayak gitunya. si eta si sa Baim. Paim. Terus si Ya Allah. Atta Guludug. Zero. Abi mah yang dipertransplantasi tapi di nukarek. Biasa gitu. Di panjangan. Beurih cenah. Saya mah teu cepel ieu. Mah teu cepel mun kesangan. Tapi di plantasinya ku inyu. Wah. Jadi di mana sapu dugul kari panen bos dia. Itu panen. Kari kitu kari cangagang sapu. Terus balik ah ya. Tepang deui di Bala ku kacang. Capruk Sunda episode anu salajengna. Capruk Sunda. Can nyiapkeun. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Jagalah kesehatan, jangan sampai kesetanan. Lujang tepangnya di Capruk Sunda salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu magari. Sampurasun. Sampurasun. Rampes.